hayang bajigur komo hayang bajigur maduh beradanya cocok pisan euy angin gede ini jeung iris aing nya teh hujan nya lah aing heuh hayang bajigur mah komo nya pas pisan ya meuli atuh ka ditu Lain nawaran bajigur, geus tepengan dulur batur mangas juljol tuh dararatang. oh awan nu dagang nya awan nu dagang nyieun we nya euy di urang di dieu lah ieu tiris mani kieu angin mani seor teh guludug masih ledug aduh aing mah sok rareuwas ai kieu teh jeung di luhur kieu urang teh nya euy naon euy bahanna teh da asa aya ieu mah naon eta jahe nya jeung aya jahe jeung gula aya naon bahanna Ha ilolo. Abah lain nawaran bajigur. Geus tepengan dulur tuh batur geus juljol dararatang eta non teh mani tuh ngeuting eta gararawak gararaneng. oh nya cangkaleng euy yo jeung cangkaleng euy cocok ka jeung cangkaleng heueuh bukurna cangkaleng mah euy eta teh geus ngeunah nya aya cangkalengna eueuh urang nyieun La ilaha illallah, lain aya cangkaleng jangan bajigur, Abah. Tuh gara tepungan dulur. Kita tadi batur mangeus juljol dararatang, geus kaciri kita tadi gang tukar maresihan barala. kudu ngala anjir kudu ngala mah euy asa hore amat jeung hujan gede jeung dodar gelap kieu aduh aing angin mah ngagelebug kieu hoream ngala mah euy aing mah nyieun we keun we teh make bukuran cangkalengnya kunaon we lah engke nama bukurna mah nya nyieun sok bajigurna lewat nurun cenah atuh La ilaha illallah. Abah, ingin bajigur. Lewat kan tuh gara tepungan dulur arera batur geus dararatang. ayo awan nu dagang mah nya mending nyieun we lah tariris kieu mah cocok pisan atuh bandrek kasebutna teh bandrek kan awal cangkalengan ge bandrekeun we jahe jeung gula aya jahena eueuh Di mana jahe we jahe. Gawat gara tepungan tuh dulur geus kaciri kita tadi mah geuting ieu tuh. Pak Buis keur ngabersihan itu nu barala. kudu ngala we ai maneh mah sakitu hujan dordar gelap ieu tuh angin mani wah anjir ieu mah ripuh euy ampun atuh jeung kudu ngala dah hese ngenaikeun kawung teh pepelenodan geus we ai kitu mah nyieun lah bandrek wungkul bandrek jig ngabebek eta teh oge jahe make we gula aya Gusti Abah. Dengan nawaran kita tadi teh udah nawaran bajigur hayo. Gara tepungan tuh dulur geus ngadararaguan. Batur kita tadi geus Pak Buis tuh geus ngabersihan anu barala. aing maneh kudu ngala we teh kan bedogna atuh rek ngala aing Abang jeung saliwang aing geus balik teh. Ieu rek ngala aing teh kan bedog bedog we. kudu ngala Tepungan dulur mah ka ditu. eta jeung hugul uduk jeung naon kudu ngala cangkaleng aing mah hayang namanya euy bajigur teh rek ngalah heula abah mah